Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u sareng ari anu katujuhna eta as-sujudu sujud marrotaini kalawan dua balik makrunan halna anu dibarengkeun bitumakninati sarta tumaninah. Wayustarotu sareng disyaratkeun fihi dina itu sujud naon ayas juda kudu sujud itu jalma ala jabhatihi netepan kana tarangna itu man maksupatan halna anu dibukakeun wa ala rukbataihi sareng kana dua tuurna itu man wa ala juj'in sareng kana hiji juj min butuni yadaihi tina jero dampal panangan duana itu man wa juj'in sareng kana hiji juj mimbutuni asobi'i kodamaihi tina pirang-pirang jero pirang-pirang ramo dampal sampean dua na itu man wa ayar fa'a sareng kudu nyengkatkeun itu man asa filahu kana pirang-pirang anggahota belah handapna itu man ala a'lihi kalawan ngahandapkeun anggahota belah luhurna itu man wa ayyata sakola sareng kudu ngaberatkeun itu man biro sihi kana mastakana itu man hatta yahisa nepi ka ngarasa itu man bisa kli kana saberat sirah wasunatu sareng ari sunatna eta ayas juda kudu sujud itu man ala anfihi netepan kana irungna itu man wayakulu sareng maca itu man fi sujudihi dina sujudna itu man subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbi maha suci pangeran abdi al a'la anu luhur itu rabbi wa bihamdihi sareng kalawan muji ka itu rabbi wa adnal kamali sareng ari panghandapna kasampurnaan eta salasun 3 kali wa ayyuk siro sareng kudu ngalobakeun itu man fihi dina itu sujud mina du'ai tina ngadua wasaminu sareng ari anu kadalapana eta al julusu calik baina sajadataini antara dua sujud makrunan halna anu dibarengkeun bitumakninati sarta tumaninah wasunatu sareng ari sunatna eta ayakula kudu maca itu man fihi dina itu julus Robbi gfirli warhamni kana lapad Robbi gfirli Robbi nun pangeran abdi igfir muga ngahampura Gusti li ka abdi warham sareng muga ngarohmat Gusti ni ka abdi warfa sareng muga ngaluhurkeun Gusti ni ka abdi wajebur sareng muga nambalan Gusti ni ka abdi warzuk sareng muga ngarizkian Gusti ni ka abdi wahdi sareng muga nuduhkeun Gusti ni ka abdi wa'afi sareng muga ngawaraskeun Gusti ni ka abdi wa'fu sareng muga ngahampura Gusti anni ka kami watasiu sareng ari anu kasalapana eta al julusul akhiru calik anu akhir alladzi tegesna anu yusalimu maca salam itu man akibahu dina sabadana itulah di goliban dina gagalibna wal asiru sareng ari anu kasapuluhna eta qiraatut tasyahudi maca tasahud fi hada julusi dina ieu julus calik wa huwa sareng ari itu tasyahud eta at-tahiyatu maca at-tahiyat ila wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi nepi kana 8 wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wal hadiya asaro sareng ari anu ka-11 eta as-sholatu maca sholawat ala nabi ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadal julusi dina ieu calik ayadon deui ba'da qiraatit tasyahudi dina sabada maca tasahud wa aqalluha sareng ari pangsaeutikna itu sholawat eta Allahumma sholli ala Muhammadin lapad Allahumma sholli ala Muhammadin wa akmaluha sareng ari pangsampurnana itu sholawat eta madzukurun anu dicaritakeun fil mutawalati dina kitab anu dibeber panjang bahasanana wasania asaro sareng ari anu ka-12 na eta
at-taslimatu maca salam al-ula anu kahiji itu taslimah. Wal wajibu sareng ari anu wajib biha dina itu taslimah eta assalamu alaikum lapad assalamu alaikum. Wasunatu sareng ari sunatna eta ayazida kudu nambahan itu man warahmatullahi kana lapad warahmatullahi wa ayyusalima sareng kudu maca salam itu man ha kana itu taslimatul ula alal yamini halna ngalieu ka belah katuhu. Wa ayyusalima sareng kudu maca salam itu man ba'da hadina sabadana itu taslimatul ula taslimatan kana maca salam saniatan anu kadua itu taslimah ala simali halna ngalieu ka belah kenca. Wa ayal tapita sareng kudu ngalieu itu man ma'a kulli taslimatin sarta saban-saban maca salam ila jihatiha kana jihatna itu taslimah. Wasalisa asaro sareng ari anu katilu belasna eta tartibul arkani nartibkeun pirang-pirang rukun ala hadihil wajhi netepan kana ieu jalan al madhkuri anu dicaritakeun itu wajhi. Faslun wallahu alam bisawab.